Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pacepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Dina jejer cariyos cinta ditolak, dukun bertindak bagian kasalapan. Karangan simkuring nyalira diajar gitunya. Mangga urang kawitan wae supados teu nyangkolong teuing kana waktos mitra. Mangga manco kabaraya dulur sadayana salam dunya. Mangga manco. Kamari teh Kosim geus rek naek kanu janela. Da janelana kabeneran can ditulakan wanji harita jam sakitu. Atuh janela teh diugetkeun saeutik ge dicokel saeutik teh nya. Jolbray muka tanta parah deui rada luak lial keula ketang saeutik da besi aya nu nanganenankeun. Geus eueuh ieu gajleng lalaunan kateyep nyok gepna teh kanu sisir. Kebeneran aya meureunnan genep atawa 5 lamar wae mah gitu. Da bener sisir eta dabukna ge semu beureum. Geus kitu cul deui we sisirna mah. Kateyep gajleng deui we kanu janela, gajleng tutupkeun deui lalaunan, da turuna ge laun. Sangkan sangkaan teu ngageruhkeun we. Geus kitu mah kateyep tuluy we rada gancang leumpangna ninggalkeun imah Pak Haji Hasan. Berkah salamet si Kosim teh meunang buuk dikeupul pageuh. Teu daek disakuan besi murag besi ngapung. Pokna keupel ku aing menang hese. Alhamdulillah. Mudahan we kacape cita-cita. Jareuneng hatena teh. Terus milampah malahan setengah gedi mapai motong jalan sawah. Tuluy rada setengah lumpat gitunya, rada rusuh. Gog we anjog ka imahna. Jalan pipir. Mak. Saha eta di luar? Uing menyetapal ke suara anak. Oh, sim. Kotrak pantro dapur teh dibuka. Kumaha Titi. Lus atuh rada rusuh asupna teh. Tutupkeun deui pantona teh, tulakkeun deui. Da geus rada maju ke setengah 5 rada reup-reupan. Kumaha hasil? Berkah mah hasil. Syukur atuh hari hasil mah. Mana ieu mah dikeupel we sieun ieu, sieun ngapung li sakuan mah. Sieun hiber atawa leungit. Aya naon? Mana ngarobrol di dapur ka darieu atuh di tengah imah ngobrolna. Atuh cing karuniang si Kosim jeung indungna nyampeurkeun ka Bah Atang ka tengah imah. Kumaha Hasim? Hasil? Berkah Pak, hasil. Mana cik? Pas dibuka leungeunna. Bener we mitra. Buuk aya meureunan heulah. Rada lumayan we kitu. Kan semu beureum. Tuh Pak, tingali buukna ge beureum tingali atuh orang kota.
tadi nama lamun arek calana jerona atawa kutangna ge da babari keur marani kadinya teh. Kade siang ngintip. Henteu Pak, make jeung ngintip henteu ah. Malahan mah pas keur arek ka kamar Neng Elisa oge abi teh rada reuwas oge da keur make pakaian jero calana jero jeung kutang. Abi teh ngelok deui buru-buru da lain eta maksud abi. Oh halus. Ulah kitu euy bisi tiriwisen lah jeung pamali we. Ari ieu atuh dudukun kieu bah pamali moal. Pamali nama ngan aing bubuhan we ka maneh karunya bisi gering ngalang layung nangtung ngalang layung gering nangtung ngalang layung hayo we aing riweuh ke. Baelah sok we tarekahan hayang nyaho. Tah, Kamu geningan geus aya. kadiekeun sim. Urang buleun kulawon bodas. Kumaha dicekelna? Bisi di kumaneh mah di mana sokna? Nya tuh, ieu mah. Song atuh mitra buuk teh dibikeun ka indungna. Ku indungna geus sadia, indungna geus boga aya model ieu lah baheula mah. Naon teh sapu tangan, celemek, sapu tangan gitu carecet aya nu nyebutna teh nya. Sapu tangan bodas. Dibuleunkeun terus ditalikeun. Wah, bag ya atuh maneh simuy. Meni asa babari sugan we atuh kalaksanakeun cita-cita si laing. Pok bapana. Amin atuh Pak, mudah-mudahan we da lain rek nyelakakeun rek ngahorog wahala. Ditarekahan teh ku bakat ngayeukeun isi hate alah isi hate beurang. Di kosim make jeung aya isi hati segalanya. Da atuh kumaha teh mah teu bisa dibobodo. Kanu bahenol nerkom jaba geulis jaba irung mancung eta mah si mencrang we. Lamun dina neon mah Philips pangcaangna mun neon mah eta teh 100 watt eta teh ngegebrai. Hapunten mitranya ngayekeun produk. Oh aduh da nyaho abah ge lamun abah ngora mah ku abah beunang. Abah mah meni arek meni ieu paur we aing mah kawinna ge ku si abah diheureuyang. Aduh kumaha indung sia. Aki-aki 7 mulut kitu mah diketrok we. Oh halu diketrokna ge. Mitra bari jeung ngadengeun keur di dapur ge. Ucapkeun rak atuh taruang. Kosim indungna teh tadi teh keur di dapur teh pek teh keur nyadiakeun sangu jeung dangdangeunana gitu nya. Brak ke ngaran ieu taruang tiluan. Wah cacaluhakan sumanget atuh. Ujung lele menang tina ieu di balongna anu disoke parake mani mareujeuna jeung lele jeung sambal atuh nya. Jeung lalab pucuk sampe jeung roai jaat alah parantesnya nya lebek we kosim nikmat kabeh bangun harikmat we nu tiluan teh suka bungah baho nya danga naon teh pamaksudan geus hasil geus kitu beres we taruangna teh darahana teh geus bareres nya diperenan deui dibawa ka dapur ku maiti teh. Geus kitu bukek deui na kursi bari jeung nying hareupan cain teh haraneut kitu. Rek ngopi. Abah. Moal ah. Ulah ngopi wae rek peureum gedeung dige tunuh euy.
jeung lele mah dahar teh nikmat pisan. Nya abi ge Pak hate sugema tuang nikmat aduh ini bagja pisan. Aya keneh bekelna Mana aya da dikepeukeun ka itu mah ka si Abah mah kepeukeun 50 50 hambura mitra 500. baukeun bae lah ame semangateun. Geus atuh ayeuna mah kurit peuting isa lewat semplang jempling kieu tunuh ieu kuring ge pok bah atang. Oh atuh Pak abi ge ka kamar Pak yang berburu isuk deui Mak mah tuh udang deui ke subuh mah ulah ketelatan. Heug ke dihudangkeun deui. Kos kamari kitu tangina resep. Heug satutuluyna kitu teh atuh. Ka masjid kan bae ieu mah da narekahan. Kumak engke weh da urang mah teh sidi ku bakat nyaah ka maneh matak daek kituan teh. Da lamun ceuk agama mah walau alam gadang nya mitra tong ngomong agama bilih-bilih selepat. Geus we mage da rek tunuh mage geus tunuh rek beureum ayo Bahna Arasup atuh ka kamarna heukangorna si Abah su si Kosim asup. Sarajangkrik di luar ngikrik wah cihcir kadang aya bueuk seuta bueuk gitu cenah mah mere anak tua kasaha mere anakna mah cenah gitu eta ge teu kakocapkeun mitra sepina jempling peuting jumplang jempling teu karasa beuki lila beuki peuting teu karasa aya hawar-hawar adan awal geus janari leutik tepung silila ngong weh adan subuh atuh malahan mah teu dihudangkeun ge jauh hudang si Kosim teh da semangat pisan gitu nya hayang kana pamaksudan kalaksanakeun. Wah halus euy hudang sorangan ayeuna mah nyapa hayu sadan tah. Oh atuh kela ieu heula wudu heula di dieu we lah. Maneh geus wudu ontos atuh abi mah tadi pan. Oh syukur atuh. Bral ya tuh mitra duaan teh hari ini ke masjid. Rek salat berjamaah maghrib. Masuk heula sakedap mitra. Teu kakocapkeun di jalan nepi ka masjid geus pada ngumpul biasa geus di lemur eta geus biasa salat berjamaah boh subuh boh isya gitu nya lohor nu rada carang teh kadang kan di sarawah keneh asar kadang can ieu nu rame nu ieu mah maghrib subuh isya rada sok pinuh masjid teu kakocapkeun beres weh sarolatna terus mulang weh Kosim jeung salat subuhna geus beres marulang mak hayang ieu heula hayang sarapan aya naon Aya tuh sangu mah haneut keneh bieu karek meunang ngajait meunang ngangkat tina aseupan ngan eueuh dangeuna mah nya rek jeung lele wayah kieu moal bae jeung uyah weh asa keusian beuteung ulah kamari asa lapar pisan kamari di ditu pan nyaho sorangan
kur menang cai unggul mah oge arek kadawak atuh jeung indungna ngararedukan nu sanggunya sanggu tutug cenah baheula mah diuyahan make uyah geus kitu bah ari abah rek sarap ari abah naon atuh ye kopi we batu hayang kopi abah mah kela abah keur ngahuap ya teh kumahanya kela oh keur sararapan oh kajun atuh keur sarapan mah bae ku abah we ninyuh sorangan teu hampura abahnya nyuh sorangan kopi wah keun bae da sidi keur tuang atuh mah nya cul tuang ninyuh atuh si abah kopi sorangan bawa we ka tengah imah cekes we udud ge si abah mah nu geus matuh bako jeung pahpir da geus eueuh waktu harita mah geus langka daun gawung ge pahpir we jeung bako mole cap jangkar cap wah sagala bako udud we si abah mah bari kitu tekung si lila datang geus beres taruang duanana abahna da geus beres kuring sarapan jeung si Kosim jeung Kosim rek mangkat ayeuna nya kade tinggalun itu tuh ruas awi kade sim atos ieu mah lah cangkeng kade eta mana anu syarat kahiji kade atos ieu diselapkeun dina sakukutang bisi murag atuh jik cing salalama teh jalanna naha warung di jaran kitu heug mun aya mah nyimpang atuh ngopi-ngopi heula moal meh tereh teu simpang-simpang kamari oge manggih-manggih sangu deui di imah matak ayeuna sarapan heula teh naon kamari ukur dibere cai di tuh da si abah nangan sorangan si akina si abah Sukman nangan sorangan atuh jik cing salalama teh doakeun nya kade di jaralana nya atuh kitu bah abi angkat bah pok si tompel suntangan gitu biasa ka bapakna nya rada robah geus sababaraha poe gara-gara aya Neng Elisa Neng Lisa nya kitu nya abahna abdi mangkat heula assalamualaikum Waalaikumsalam hojik didarokeun cing salamet brau atuh mitra nu duaan teh si Kosim jeung indungna ari ini ngajugjug ka imahna deui Abah Sukma Rasa di Cihiris teu kakocapkeun gancangna carita Brai caang panon poe teu karasa geus mejeuna haneut moyan teu karasa jo anjog deui ka imah Bah Sukma assalamualaikum Waalaikumsalam euy salah takwa kepruk gitunya palupuh katincak lotrak we panto dibuka gini nyai hasil naon nu beunang sok atuh kajarero heula atuh meh kuku ngobrolna ulah ngalawang panto pamali ayo arasup atuh duanana matiti jeung si Kosim gek diuk dina samak bari jeung nying hareupan parukuyan tara ingkah cicing di dinya we parukuyan mah kawas geus heuda
si tempat tatanya da keur masa kitu ruanganana meureunnan aya 4-3 mah ka tukangna aya 2 meter meureun dapur da di kacai mah kapancuran ka pipir sisi gunung sisi wahangan aya kumaha euy hasil alhamdulillah abah berkah naon anu beunang anu menang naon anu beunang naon anu kampi sanes gampil maksud teh ieu we nu aya kalaresan naon euy tah ieu ditemongkeun mitra geuning buuk ieu mah nya mohon buuk nu kengengna bae buuk mah aduh naha ieu teh bener buuk jiga daun jagong ieu mah jiga naon jiga bulu jagong semu beureum da kitu rambutna atuh abah pan di kota mah sok disaremir geuningan rambut teh diwarnaan nya eta nu pegatna nu lalesotna kitu keun bae bener ieu teh buuk Neng Lisa eta Kosim sumohon bah asli eta mah abi ningal nuju nyisiranana ge aduh syukur euy bari jeung batuk jeung naon si Abah Sukma nampanan eta bu cik kaliegeun bukna alus euy geus di kaenan kaen bodas naon sebutangan ieu teh bae alus geus alus teu kudu diganti geus ieu sok atuh urang mimitian wae ieu teh nya ameh henteu lila ameh kaburu ka Allah hasilna bari jeung babatukan bari jeung da atuh geus kolot atuh hirup sorangan parupuyan dibawa heula ka dapur bu geus da teu kungsi lila geus dihihidan sangkan jadi rohai gedeur we diarengan deui atuh caah heungna teh ngebrai kitu nya burung si eta teh parukuyan teh geus nya urang mimitian wae cai kumaha dimanikeun atos bah tabu 12 abi ibak ngahod-hod diri sokeun bae atuh hitung-hitung percobaan ujian hayang ngeunah mah atuh mani biasa nya jeung semu tiis pisan we nyecep keun bapan jai cai ieu da atuh cai jampe mana ka dieu ruasna saong atuh dibikeun tetalangke tangeuhkeun weh deukeut bilik Ubah Sukma teh urang mimitian we atuh ieu teh nyai ameh henteu ieu teuing kana waktu lah nya mangga Abah sok abi mangiringan kumaha Abah we anu penting mah hasil we mitra parukuyan ditiupan heula saeutik ku si Abah bari jeung geus lemong weuhun tuan oge kepoh ditiupan rada we ruhai mepatkeun weh ajianana teuing ajianana naon nya mitra tarapal nu kara ditu mah anu penting mah ieu mah dongeng we kitu puruluk atuh menyan teh nu sagede kaleci teh digesek-gesek purulukeun bari dieu puruluk atuh nyamuang seuneunak haseupna wah maletek
juga ngadurukan di tengah imah. Tak si buuk teh direrab-rerab ujung kain bari jeung mapatku Saha ngaranna awewe teh poho deui? Lisa bah. Oh, Lisa. Itu. Neng Lisa katelah nama. Oh, Neng Lisa. bari jeung bu yo non. Oh, ngarerab-rerab eta buuk anu di amparan ku saputangan. Geus kitu terus direrab-rerab terus bari dijampe jiga nu nyaho teu ka naon jampe namanya mitra. Geus euy hasil lah. Tah ieu buuk kumaneh Qasim. Engke datang ka imah ulah sumpang-simpang datang langsung buru imah. Geus datang ka imah keuman ku Cai Herang. Geus dikeuman ku Cai Herang. Kira-kira 5 menit mah tutupan we. Tah geus dikeuman ku Cai Herang eta cai inum kumaneh seeutik caina. Terus si cai sesana pake mani. Buukna wadahan deui kanu bungkus deui. Simpen sapanjang can ngoreleng mah Neng Lisa ulah eureun eta. Nya, Karti. Euy. Kaharti pisan bah. Oh, cukur ari geus kaharti mah. Kumaha ayeuna naon deui? Tos we Abah da eta nu dimaksad. Tos wae sakitu. Geus we sakitu. Lamun eueuh karasana keur naon ka dieu deui ge eueuh karasana mah rasakeun we 2-3 poe mah. Mitra atuh teka naon teh teu talangke geus kitu mah aruruk salam pamitan ka si Abah biasa jeung ngeupeulal. Bah atuh abdi wih heula nya bah. Pok si Qasim. Muhun nya Abah abdi ge pamitan. Uluk bari salam gitunya, salam leos uluk salam. Ayo Bah mangga Bah. Pok si Qasim. Muhun Abah hayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus heubeul we aing nyebut waalaikumsalam. Aing da geus heubeul ngalaksanakeun ibadahna ge. Teh mitra nu kasohorna mah dukun urajit padahal mah cenah ceuk tetangga nu apaleun mah si Abah Sukmarasa teh. Tapi kanu sagala oge dipigawe. Kocapkeun mitra teu kasawang teu kaitung teu karasa di jalana ari pek teh eudeuh waktosna. Mitra bujang seep sanes kirang sono sanes kirang ieu nya abdi resep keneh salaras sama ieu ngadongeng teh. Yang keneh carita. Hapunten nu kasuhun cageula anu ieu bagian kasalapan enjing urang teraskeun deui dina bagian ka-10 dina jejer carios cinta ditolak dukun bertindak. Sakitu wae nu kahatur di simkuring tong hilap di like, di komen, di subscribe di channel Sunda Bandung Kidul. Sakitu nu kahatur di simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.